warahmatullahi wabarakatuh. Dinten dieu Abah bade nyerpis wayang kagungan Kang Jaja Cilok Lockdown anu linggihna di Tasikmalaya gitu. Ieu dilobi teh hiji, dua, tilu. Tah janten aya lopakuan anu tah. Tah ieu godeg teh teu diukir, tah ayeuna janten diukir. Ieu Kang Jaja ya tah. Satoskeun ge sareng kumisna ge bade diukir oge ieu sareng. Anu aslina mah sakitu kieu tah. Asli ya tos dirobi, terus dirobi. Burung ieu garuda mungkurna terus dirobi. Tuh, ini mulai di warna putih Kang Jaja. Tuh, setelah di warna putih tinggal dikasih warna. Tuh, nanti pas datang ke Tasikmalaya tuh kali nyelap Kang Jaja tuh. Ya Indrajit bisa ngageremna leuwih tarik Kang Jaja ya. Kasep deui lah. Tuh Kang Jaja nih udah disulap nih sekarang. Kang Jaja ini aduh wayangna ini mah jadi gelap kurilapan cemerlang. Jadi si cepot teh diburuhan ku cilok teh nya Kang Jajanya. Wayangna tos kieu mah. Kang Jaja. Udah salinan rupa nama. Salin busana teh maneka warna ieu Kang Jaja tah. Mantep Kang Jaja. Insyaallah anjing beres tuh. Wah, ieu jigana mas ngadehebna ge tarik jigana Kang Jaja ya.
servis wayang Super Jogja kagungan Kang Jaja Cilok Lodon tos beres dinten ieu mangga katun diserahkeun ka Tasikmalaya pan. Mun sakieu ti Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.